Dongeng sasakala sangkuriang. Dina hiji mangsa dicaritakeun aya sahiji putri raja di Jawa Barat ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga anak lalaki nu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang ngaresepna ngaburu sasatoan di leuweung. Sangkuriang dibaturan ku hiji anjing nu ngaranna Situmang. Anjing eta lain sawajar anjing nu sebenerna anjing eta titisan dewa nu mangrupakeun bapana Sangkuriang. Dina hiji poe Sangkuriang jeung Tumang mangkat ka hiji leuweung. Kana kunaon pas Sangkuriang nitah Situmang ngudak buruan ka leuweung, Situmang embungeun nuturkeun ka hayang Sangkuriang. Nah akhirna Situmang diusir ke jero leuweung ku Sangkuriang. He Tumang, kunaon maneh embung nurut kana parentah kuring? Juk ka ditu ulang ngilu deui jeung kuring. Santos Sangkuriang balik deui ka istana, Sangkuriang nyatakeun kajadian eta ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Dayang ngadenge carita eta, Dayang Sumbi teras ngambek kacida. Teu sadar akhirna Dayang Sumbi nakol sirana si Sangkuriang make sendok sangu anu keur dicekelna nepi ka aya urutna. Juk ka ditu ulang ngilu di istana. Santos Sangkuriang ngambek, akhirna langsung mangkat ngembaran ninggalkeun istana karajaanna. Saprak kajadian eta Dayang Sumbi nyesel kana naon nu tos dilakukeun ka Sangkuriang. Santos kajadian eta Dayang Sumbi ngadoa jeung tapa. Dina hiji wangsa dewa-dewa masih hadiah ka Dayang Sumbi nyaeta rupa awet ngora jeung kagelisan anu abadi. Entos lami pisan Sangkuriang mangkat. Akhirna Sangkuriang memutuskeun balik deui ka istana. Santos nepi ka istana, Sangkuriang ningali karajaan eta teh tos beda pisan. Di dinya oge Sangkuriang ningali aya hiji awewe anu gelis kacida nu teu lain padahal mah ibuna. Ningali tina kagelisahanna, Sangkuriang niat teh ngalamanna. Sabaliknya oge Sangkuriang teh sosok jalmi nu kasep nu matak Dayang Sumbi ka pamuda eta teh. Dina hiji poe Sangkuriang caritana arek pamit minta izin ngaburu di leuweung. Sangkuriang minta Dayang Sumbi pangarapihan tali di talian dina sirahna. Dayang Sumbi leuwasepen pas ningali aya urut baret dina sirah Sangkuriang jadi calon salakina eta teh. Urut baret eta persis pisan kawas anakna nu tos ngarantau baheula. Dayang Sumbi merhatikan terus, dipikir-pikir laraina oge mirip pisan jeung anakna nu mangkat harita. Dayang Sumbi ngarasa curiga, akhirna Dayang Sumbi niat teh kagagal perkawinan eta teh. Dayang Sumbi teras ngajukeun dua syarat ka pamuda eta, nyaeta Dayang Sumbi hoyong ka pamuda eta teh ngebendung cai Citarum. Kaduana Dayang Sumbi hoyong hiji sampan parahu anu gede pikeun nyebrang cai Citarum. Kadua syarat eta kudu tos dilakukeun secan panu moe mimiti bijil. Dina penting eta keneh Sangkuriang mimiti ngalakukeun dua syarat eta. Sangkuriang tapajeng ngerahkeun makhluk-makhluk gaib pikeun kabantuan ngawujudkeun dua syarat eta. Dayang Sumbi pat mimiti ningali lalawanan pangawean Sangkuriang nu sebenarnya ambil beres dilakukeun. Dina waktu eta keneh Dayang Sumbi oge marentakeun pasukanana pikeun ngebentangkeun lawan sutra nu warna brem di belah wetan. Saolah-olah opos panon poe nu kakarak bijil. Sangkuriang terus ningali warna brem eta. Dipikir jeung ngila panon poe mimiti bijil. Sangkuriang teu jadi neruskeun pangaweanana. Ngambek lantaran bisa ngabulkeun dua syarat eta. Make kekuatanana Sangkuriang ngabobol bendungan anu tos dijieunna. Galila jadi banjir gede jeung najong sampan parahu anu tos dijieunna. Sampan parahu eta ngalayang jeung akhirna randak dina hiji gunung nu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Perahu.